Aduh, mata sangka gening boga baju jika buru berog. Baju masih ganaon neneng. Berog mah nu di sawah gening mah bajuna teh kitu. Moe ngaca tuh mau angges-angges pagaweana. Karena poker neng ni asa gelis mah make ting emak. Salah cuntal centil geus. Butuh kene ka aing cik we balik mah geus ya. Cek aing ngedikeun malikeun nama bisa. Belikan we eta mawi dasar kolot goblok. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Kieu ek dandang geus eka mana tuh? Mare ka warung heula neng. Neneng di imah barang asakan geus burit. Aduh, mata sangka gening boga baju jika buru berog. Baju masih ganaon neneng. Berog mah nu di sawah gening mah bajuna teh kitu. Neng maneh teh ka kolot teh siga kawas wae nu teu doraka ka kolot teh. Mak neng nanyakeun, emak boga baju buru berog di mana? Lain ngahina emak. Ya heueuh kitu neneng. Baju emas siga baju berog. Tah mah kan sadarapan heueuh. Mau pakai baju ieu pantes teu neng geulis. Gelis kumaha emak mas tiba heula ge sakikituna. Nah, ka kolot teh lain ngaheueuhkeun kalah ngahina. Yuhan basa baheula si bapak bogoheun ka emak. Jodohna atuh neneng, maneh mah kalah ka ngahina ka kolot teh. Oh jig-jig mah geura agulkeun sa baju berog ka warung. Ah, mama rek indit. Jig ah, meh teh gandeng neng mah gogoleran. Amang ngajak ka dieu teh naon pugumna? Bawang mandi kayak damai sia teu beleuweuk teuing pada di dieu mah mandi ngareuna ieu cai heran. Kan urang amang ngajak ka dieu rek barang gawe. Oh amang masuk ke tara parurudu pisan. Arugo aing pernah ka dieu ngajak mandi aing geus lilasan euy teu mandi di dieu ya di leuwih. Naon eta teh mang? Beres sih daki sia kehe da mandi teh sok ieu loba milik loba rezeki ka dia. Sok atuh mang aya kitu mah mang mandi di dieu ya. Ma, ai nyisikan engkau teh kieu. Nyisikan engkau teh kieu. Tah heueuh sok kitu, maneh teh sing bisa da geus parawan. Bunga ieu kajian naon? Naon we neng ari aya mah di imah pidahareuna. Tuluy kan mare ka cai heula lain kalah ngaca maneh teh. Antiung emak neneng meni asa geulis. Ah maneh sok sagala wae. Pakaian indung teh sagala diacak. Meulikeun ku emak jang neneng ka sakola tiung geus barutut. Lamun si Aa geus beres gawe di si Mamang, kayak mawang menta ka si Aa, pasti bogaeun duit geura. Mamenta sote ka emak lain ka si Aa. Mama neng ladang buburuh teh bea kumarane.
Minta kasih ama ulah tiung hungkul mak jeung baju sekolah we sakalian. Kayak uang menta doakeun we kumaneh si aana sing gede milik sing cager. Kacai heula sok ieu tuluikeun ku Neneng. Oh mak, Bahan teu moe ngaca tuh moal anggeus-anggeus pagaweana. keur nempokeun neng ni asa geulis mah make ting mak. Salah cuntal centil geus mari kacai heula. Ya, nak kerninya naon, Cak? Cin ya cuma keur goreng-goreng we eueuh dahareun. Cin, si Kowi kemana, Cin? Nah, udah biar mah kapipir, kapancuran meren mang. Mang aja cicing tong ka balik ya, abi keur nyieun dahareun. Oh, cai ge Cin, kadang ge aya we rezeki jelema anu daek bebersih mandi mah tuh. Mana we si Ece nawaran pantah, Cin? Nyaon we meren mang pernah ningali ambang nempona beungeut jalma seueur. Sia kehet ngomong teh para tumpah-tumpah gitu, begal. Coba si Ibi tadi nyusul ka dieu. Aya mang ngan dibejakeun keur ngalas solo we kalau wong ku abi teh. Ieu cok, sok diajar ngabohong, nyawa si Ibi masuk mangprang kok teu kop dibohongan. Ada cin ku Ece dibejakeun keur mandi, meureun teh edan si ibina. Oh cok, si Ibi masuk parah geus datang ngamukna teh. We aya nangis di mana tuh? Bersih di pancuran asa rareget pisan awak, Cin. Madam mesin di sartu di mana wae ge da angger we kitu beungeutna. Sia masuk gitu bersih-bersih atau awak aing mesin 13 duit oge, Cin. Mandi jeung aing mah bakal menang pihakaneun wi. Aya kitu hakana naon, Mang? Eta si Ece keur nyeun pihakaneun jeung arurang wi. Awi mangajo ge are kana hakaneun meuni giatnya cek aing oge. Mak, nasaha eta mun di alibur? Oh neng si Mocin jeung si Kowi geus marandi Di mana kitu mang ajo mak? di tas di walungan. Ere ka walungan mak neng ek milu hayang mandi. Mang aja meuni teu ngajakan. Nek kitu ngajak ka mana Neneng awang mah tos di walungan tas mandi jeung barudak. Ek mandi tadi temun apa mak ere ka walungan. Atuh da maneh mah awewe Neneng pira ku ek babarengan mandi jeung lalaki. Soalnya jeung urangnya, Mang, mandina. Iseun si Neneng Nagewi jeung sia mah. Dia mau ngomong gitu kira-kira wi mun teu make adab pisan. Eng mah mandina ge rek misa mau aja mang ajo ek jauh. Oke, isuk deui Neng diajak ku Amang ka walungan. Dia geura piringan baru dah terus asak ya saware. Iya neneng geura subuhkeun lain gogoleran wae. Cuma tunduk pisan neng teh penting geus nulis PR. Maneh mah awewe kana sare teh kawas teu pamali wae. Porosi Neneng anu masih sakola kene ceu ieu barudak geus jaro bro. Anggeure pagawean gan malolor we moal poe teh. Mang nama mau ke aing. Mang nah saya teh barudak nih gawa chat pisan. Nyaon nu ka Karebon meureun wi eta mah. Nah eta barudak saha anu di kebun Warulin cak. Budak si Ece anu di Lebak pan keur Karebon. Nek go ceret pisan barudak teh. Geus asak mak. Neneng hayang pisan. Kop tah neneng. Maneh mah titah ngagoreng kalau gogolehan wae. Ieu bawangnya. Mang lah heureun di hauna ge paya kudu salerea. Cengek na cak. Iya segala sami ditanyakeun geus diberehakan geus puyuhan sia teh. Wah cin ngalawe tah dipipir loba jig. Mang ai ibadah teh tong kagok atuh da teh jiga Amang we setengah-setengah. Dia masuk ka lama mawa ka aing naon teh ieu. Duh, Mang, mending ngeunah mending gurihnya, Mang. Teu ngeunah kumaha atuh sama tinggal ngakan. Geus barudak ai maneh kalau sok diparaseakeun kitu-kitu wae ge. Oh, unggal aya si Kowi jeung si Mocin ka dieu teh sok rame we jeung rame. Pe eueuh urang masuk sono nya Neng, eueuh nu ngaramekeun nya. Eueuh sakali ka gandeng-gandeng. Pe, kadenge ngajak ka aing ngomong. Nah, deui atuh eta ngomong kitu. Deng hampuraeun barudak si neneng mah da cuplas-cuplas gitu. Wah, saruana ceu jeung barudak ieu geuning barolowing kieu tah. Amang mana naon teh mawa aing we jeung aing. Amang masuk tara mikir diri sorangan. Jalan kawal ti aing-aing meureun we mang aja mawi.
Aduh, nasa sia baraya lain dulur lain koplok. Di denge-denge Mang Ajo majeng barudak dengan guntrang we hungheng nya teu bosen. Kebiasaan meureun mah hirupna kararitu eta mah. Iya meureun atuh cek ku aja oge Mang Ajo mah pica capekeun hungkul dengan omongeun kolot oge. Kolot begongnya Cin. We geuning sia apal eta? Ajaran di Dagor ku Doran Pacu sia mah ka kolot teh ngalunjak we babal. Biasa gini kan we aya rada amarah oge Mang Ajo we. Heeh, Cin. Nah sia mengalunjak ka aing geus sigalin ka kolot wae babal. Ah, danger we pangabutuh mah gorowokan di luhureun imah. Geus Cin antepkeun ke mau ulah didenge ku aing. Tetepkeun Cin ulah didenge mun can itah naon. Pokona mau didenge Cin tetepkeun we lah. Aing ngomong mah daek di tanah lagi goreng adat gitu mah we lah. Ya gua ae ari sia teu butuh ka aing mah, teu butuh duit aing mah. Kitu hayang udud, hayang ngaroko, hayang ngopi ti aing segala ka aing. Kitu carana mah sia aing megatkeun ti poros sorangan. Cin, tapi asa heueuh nya Cin. Namun we ieu teh da. Ya geus lah, eleh masalah duit mah Cin. Teu butuh kene urang teh tuh. Kana duit mah. Mang, mani geus barang akan geus sip lah wong balik aing tiris ya yang ganti baju. Eta sia ngajak aing, berarti sia butuh kene ka aing cik we balik mah tuh sia. Cek aing Cin, marikeun nama bisa. Gara-gara sia dah lah Cin. Belikan we eta mah we dasar kolot goblok. Sed sia malah sok manjang nam aing balik lah mah geus tiris euy. Nuhun pisan ce dahareunana ye. Pisan aja ya dahareunana lah nuhun ya wengek balik lah. Balik lah Cin nya. Heeh sok sami-sami. Sami Cin Mang Ajo jung rek marulang mah.